manuk cingkleng cedetan ros kakolong papasatana bulenang sing cangkeling manuk cingkleng cedetan ros kakolong eta papasatana bulenang. Aduh, tai ucing dina rantang boga udu dengan sabatang. Oh mah, saeuy lah. Kemana dengan mangsa yang udu deh, yang nyamung. Lah, aing mangsa ye. Eueuh euy. Dengan mangsa ye aing dengan mangsa lah. Aduh, si Rembo ya. Ojang depo aing dijual si Rembo mana? Oh, modal ya. Sugan aya nu meuli ya. Wah, kebenaran si aya si Ableh sugan aya bukan duit ku aing dijual sia. Kebenaran aya si Sabrohim euy. Hah? Mau hayam? Wah, boa euy ngaliwat je bangun ngaliwat je mau hayam. Ngaliwat aing teu boga duit. Dijual, Bleh. Hah? Mana sukan boga duit? Arek dijual? Aris dijual dibeli kemana kayak di boro-boro tipas, urang ge tipas pesak. Boro-boro meuli ayam. Ieu lain ngomong-ngomong arek dijual. Dijual ku aing Bleh. Sabaraha? 200 sampai dimurahkeun lah. Oh, 200. Hayangnya sabaraha? Sabaraha? Kieu ya dengekeun. Kurang dibere solusi. Mang Bohim balik ka itu engke ku urang ya urang tawarkeun sugan laku 500. Heeh. Pokoknya namanya laku nya ieu si Rembo. Urang tawar. Ke mah urang pokoknya mah dibikeun duitna 200. Ayeuna mungkin segitunya. Balik eta mah lah itu. Mana nya? Dengekeun cicing. Poin orang jual manehnya cicing. Tok ditilueun sia teh aing cicing. Si Abe eta hayam saja kan si Abe euy bangun alus euy. Kebenaran head aya sial. Maneh ku aing urang tawarkeun sialnya sugan laku heueuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayam saha euy? Biasa. Arek dijual ieu. Ieu mah si Rembo. Geus bae hayam teh. Atuh da ieu mah si Bangbrang, si Rembo, rambutan Bogor. Hayam saha ieu? Nu urang nu saha? Pan urang nu bogana oge ieu mah. Aing mah. Ieu mah si Bangbrang. Dijual sabaraha atuh ieu? Gope. Teuing ieu teh geus 5 kali menang ieu mah aing gope. Batur ge sok nawar 1 juta urang mah ka maneh. Cepet lah. Wah, cepet. Aik mah. Cepet. Taman gocap dit taman. Jadi pego. Bro. Jadi lah, geus jadi. Aing mah kumaha lah ieu mah hitung-hitung ieu we mere sawarek. Jadi lah. Ya, Rembo kan sing bager heueuh. Nuhun. Milik. Pucuk dicinta ulamna cau. Wah, moal dibikeun ka si Sabrohim, da teu boga duit. Heganya Rembo nya, mane sing betah. Tak ku aing maneh dijual ka si A nya, sing betah. Nya, hayu balik. Oke, siap. A few moments later. Saya ayam saha eta? Aya Abah Ojak. Badiuk. Iku Salam. asal wau ayam teh ayam saya. Menang meuli Bah ieu di si Abre. Namun Heeh. sabaraha ieu teh? 200.000. 200.000. Heeh, 200.000. Mahal gini. Oh, atuh hayam jawara ieu mah, Bah. Asal wau ayam teh, Kunaon hayam teh aya di si apa tadi teh ku si Ableh rek dijual. Aing teu ngarti. Bobong geus laku ya. Kunaon ya? Kamu main ayam? Oh, ayam. Heeh.
Saasa we hayam teh. Halus tuh. Tiga hayam urang eta tadi teh ditawarkan ka si Able. Pan itu menang hayam ti si Able. Oh, teh si Able. Heeh. Belian baraha eta? Pego. Nego tadi teh urang teu boga duit. Heeh. Ditapang nawarkeun ka si Able. Heeh. Dibelinya ku Al nya. Heeh lah, urang dibeli aus mah hayam gitu. Hayam jawara. Ari si Able nya ka mana na? Oh, ini Geus ilacan purina. tadi. Jem, asa ayam teh ayam asam ayam urang sana. Oh, nu bener bah. Asa ayam abah leungit. Aduh, hai, mangkani ngata hayam teh menang mau pindah kanang hayam si Abah aing aduh kanyangan. Jem, asa ayam aing eta. Ah tuh, mah urang mah teh nyaona naon ah. Eta mah hayam urang, Bah. Jem, ayam aing eta mah. Oh, join ke kakak lumpat. Oh, kan ayam urang eta mah gini. Pede we. Pemenang meuli ieu mah di si Able. Ieu mah hayam urang. Oh, ayam urang jadi lapor. Mangka ayam halus teh duh.